Kitab da'wad dami hiji kitab rek nerangkeun tentang pengakuan dam. Maksudna dam teh ngabunuh. Dibahasakeunana ku dam lantaran galibna ngabunuh eta sok ngancerkeun getih, ngucurkeun getih atawa ngamangpetkeun getih. Oge termasuk di jerona urusan sumpah. Iyalah ketentuan-ketentuan anu bakal diputuskeun ku seorang hakim terhadap pendakwa. Anu hakim teu meunang sambarangan mutuskeun tanpa diperinci heula. Teu meunang main hukum sambarangan. Komo hukum cek nafsu nama atau menghukumi sendiri. Kitab da'wad dami wal qasamat Tawikilahiki kusuji kitab hala tetep ing dalam mertalakeun ngaku ngabunuh lan sumpah. Isdaradu wa yufasila dan syaratkeun apa yang tah merinci mud'il qatli ma yad'ihi barang kang aku ya mud'il qatli hu ing ma minamdinnya dan saking maha-maha wa khotoin lan kaluluputan wan firadin lan lari mangijen wa syirkatin lan sesekuta. Fa in atlaqo maka lamun ngayutlakeun ya mud'il qatli istafsalahul godi magamri-merinci ing masafah al-qadi penghulu wa gilalan dan ucapakeun afala fadiyu aridu anhu bentoakeun ya qadi anhu saking mud'il qatli wa yu'ainal mud'alih lan yantah namtuakeun ya mud'il qatli al mud'alih ingkang den dakwa apa alaihi ngatasi kang falau qala magalamun mujab ya mud'il qatli qatalahu ahaduhum mujab nglaban qadalahu ahaduhum matainihu ing maqtul sapa ahaduhum salah sawijine kaum atawan nas la yahlipuhumul qadi makaranana nyumpahum ing nas atawa kaum sabab al-qadi fil asahi ing dalem mungguh kaul asah wa wajriyani fi da'wa ghasabin wa sariqatin wa itlaf lan lumaku iya karone wong loro mudda'i lan mudda'at fi da'wa ghasabin ing dalem ngadak
wa gosok wa sarikotin lan nyolong wa itlapin lan ngarusak wa itlapin lan ngarusak. Kitab da'wad dami hiji kitab rek nerangkeun tentang pengakuan dam. Maksudna dam teh ngabunuh. Dibahasakeunana ku dam lantaran galibna ngabunuh eta sok ngancerkeun getih, ngucurkeun getih atawa ngamangpetkeun getih. Oge termasuk di jerona urusan sumpah. Iyalah ketentuan-ketentuan anu bakal diputuskeun ku seorang hakim terhadap pendakwa. Anu hakim teu meunang sambarangan mutuskeun tanpa diperinci heula. Teu meunang main hukum sambarangan. Komo hukum cek nafsu nama atau menghukumi sendiri. Diaturlah memeh dikenakeun ponis ieu aya penyidikan. Setelah terus diteliti, lamun memang bener pelaku tersebut nu ngadakwa, maka kakarak dihukuman dikenakeun sanksi. Lamun Ki Zaid leungit motor, kemudian susar sasar neangan pelaku pamalinganana, Ki Zaid langsung ngalaporkeun ka polisi bahwa nu malingna adalah Ki Khalid. Eta teh Ki Zaid nu ngalaporkeun pelaku maling motor dirina adalah Khalid, kudu ngabogaan argumentasi, kudu ngabogaan dalil, ngabogaan kekuatan. Panggil ke Ki Khalidna, tanya Ki Zaidna, Zaid ngaranna lapor nu ngadakwa bahwa Khalid maling motor kaula. Sidik ku polisi langsung diasupkeun ka kamar khususon ila ruhi. Zaid, ya, ini surat betul tanda tangan kamu bahwa kamu melapor kehilangan sebuah motor Beat? Betul. Biasa di jidah merenya itu bisa disebut Beat banyak. Lantas setelah itu kamu mendakwa bahwa pelakunya adalah Ki Khalid, betul? Betul. Berdasarkan apa kamu? Bahwa lapor dan pelaku malingnya adalah Khalid. Itu Pak, begitu saya ketemu dengan Khalid dia ngegerebek Pak. Apa itu ngegerebek?
Dia langsung kaget lihat saya, langsung dia lari, saya kejar. Wah, karena dia mah cepet larinya dulu kan, dia mah pernah jadi atletis Pak. Iya balap lari tapi belum pernah menang sebetulnya, tapi kenceng larinya. Nah jadi nggak keuber sama saya. Jadi dengan demikian dia pasti pelakunya. Atau tuh bisa gitu panjang kur sebab kapanggih haju lumpat bahwanya na pelaku. Nah, tapi tetap panggil mah panggil baik. Dalil kedua Pak, makanya saya menyangka bahwa yang melakukan maling motor saya adalah Khalid. Dia pakai serba hitam Pak. Kaosnya hitam, petnya hitam, kecamatannya juga hitam, kemudian celananya juga hitam, sepatunya hitam. Kalau yang serba hitam begitu pasti maling Pak. Oh, di tempat pengajian juga kalau ada yang serba hitam gitu, itu maling Pak. Aduh, cek polisi macam-macam bahasa. Iyalah permasalahan seperti anu kudu diselesaikan, dibawa ke meja hijau, disidang seadil-adilna. Masya Allah. Iyalah cerita maling. Cerita bahwa Ki Zaid melapor kepada polisi bahwa terjadi pembunuhan di rumah saya dan yang terbunuh adalah orang tua saya pribadi. Saya lapor kepada bapak bahwa ayah saya terbunuh, yang melakukan pembunuhannya adalah Khalid. Wah, eta Khalid kudu diteangan ku polisi. Satungtung jan kapanggih mah eta Khalid terus bae diteangan ku polisi. Wajib polisi neangan pelaku pembunuhan tersebut anu ngabunuh terhadap bapak Ki Zaid anu bernama Umar. Terus polisi atuh pasti kapanggih ku polisi mah lantaran lah sapira negara urang leutik. Negara teh hiji aya kelurahanana, di kelurahan aya KTP, kemudian atuh kecamatan sakecamatan hanya beberapa belas kelurahan, kemudian sakabupaten sedengkeun polisi teh unggal kecamatan kan aya polsekna. Kemudian sakabupaten, atuh lamun sakabupaten, kemudian atuh saprovinsi, sapira provinsi, sabaraha kabupaten si provinsi. Di urang baik provinsi Banten hanya Tangerang, kemudian Tangerang bagi dua kota, kemudian Tangsel, tilu Serang, Pandeglang, Rengkas. Itu lain tuh mah. Oh kan? Ya Lebak kan itu sabaraha sih? Kan lah ya polisi-polisi, nah, Masya Allah. Numantak lamun zaman kamari keur kula leutik. Aya anu kapalingan kebo langsung kapanggih ku polisi. Aya anu kapalingan sapeda kapanggih. Ka jam tangan erloji budak santri leungit erlojina. Hanya beberapa hari beunang ku polisi kapanggih di Jakarta. Di tukang jam penadah. Dek penadah dek lain pokoknya mah dijual betaku. Kitu pamalingan ke tukang jam. Maka kapanggih bae nyaan mah. Sebab di tahun bangsa 70-an kaditu mah polisi teh ikhlas lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kuari sakilobana jaringan, HP, telepon, internet dan lain sebagainya, saranggih luar biasa. Tapi pelaku pamalingan motor hampir 60% teu kapanggih, 40% aya lanu kapanggih, malah diciutkeun 20% lanu kapanggih, 80%. Coba eta teh kumaha ieu lalakonna ieu di negara Indonesia. Mentak sakapeung mah kulah hayang jadi kapolda aja sah. Aing lah dek dirajit-rajitkeun ku aing pamalingan. Ya Allah, ya Rabb.
sakieu dahsyatna soal pembunuhan laporan geus ka polsek bahkan geus datang ka Polres tetapi eta aneh jasa polisi lamun henteu dibere uang bensin bae ngajedog sia nyaho ngajedog teh bahasa India eta teh leumpang si polisi tangkorakna gob sia tah nu neruskeun tah sababaraha kali di Kecamatan Pasar Kemis, di Kecamatan Sepatan terjadi pembunuhan, laporan ka kaulangan sakadar menta doana, menta cai, sapira cai. Bere bela perus simreh waing sia. Ya, dah, geus lapor, geus. Tapi ternyata hasilan teu kapanggih pelakuna. Kukula ditanya lapor haju diberi duit henteu datang ke kiamat sia moal kajen kumaha ge etalah urang hirup kuari di negara Indonesia hukumna demokrasi pelaksanaanana seperti eta masyaallah. Jadi lamun urang ngungkap permasalahan kasus-kasus anu aya di Indonesia nu urang nyaho nu henteu selesai numpuk permasalahan. Masya Allah kan. Kadang unik permasalahan leutik jadi gede, permasalahan gede jadi leutik. Bahkan dikabur-kaburkeun permasalahan teh. Iyalah Indonesia. Lain bae Indonesia nu di negara maka aturan demokrasi hak asasi manusia HAM kieu bae di mamanage. Jadi neangan keadilan moal kapanggih kajen kukumaha gitu. Temantak dikarikaturkeun ku Gus Dur aya seorang raja eta hebat jasa pohara siun kabeh ge ka eta raja. Setiap bulan kunjungannya ka kabupaten mun kuari. Cuman eta raja teh ya ngomongna sakieu doang. Asal aya nu teresep bae. Boh ka bawahanana rangkaian kerajaan atawa ka geng-geng atawa ka penegak-penegak agama panggil bae ku raja bahasana sakieu teh raja teh ayeuna kamu tahu dengan keadilan saya atau kekejaman saya tahu enggak kamu bahwa saya ini kejam atau adil kalau kamu mengatakan adil akan saya bunuh dengan cara yang adil. Kalau kamu mengatakan bahwa saya kejam, akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Mana teh saya ngejawab kos itu. Sia jasa betapa raja. Saya tak Gus Dur ngomong kos gitu. Inilah di Indonesia teh nyana keur zaman Soeharto teh ngomong kos gitu wanian jasa tak Gus Dur. Hebat jasa katakan saya ini adil atau kejam. Kalau saya adil akan saya bunuh dengan seadil-adilnya. Cara membunuhnya adil. Kalau saya kejam, engkau akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Jawab, saya ini adil atau kejam? Udah kumaha jawabna? Kerok. Wani eta Gus Dur ngomong kos itu. Sekarang tinggal kenangan dengan Gus Dur. Tidak yang nyulunah nyeleneh. Di negara teu kumaha tade kumaha urang informasi akurat. NU tinggal NU, PKB tinggal PKB, ngusruk kabeh. Saha memberikan informasi akurat tentang politik, tentang perekonomian, tentang kejadian-kejadian. Cemoohkan Gus Dur, orang yang mencemooh Gus Dur saja rindu dengan statement-statement politiknya. Kuarinya nangis saya di alam nu itu, gali deui kuari tulangna kena keluar. Sedek anu mencairkan permasalahan teu pernah.
urang mah carita KKN bege rame jasa Bang Gus Dur mah. Tuh KKN Soeharto mah kitu, KKN aduh Habibie mah kitu. Praknya nyebutkeun KKN Megawati juga KKN. Marah pun Megawati, maksudnya kayak kuda Nil ceuna. Megawati seri Bang. Tetap nanya Megawati, maksudnya kayak kuda Nil itu apa? Kuda Nil itu kan nggak pernah ngomong, diem, ngerendam aja. Nah ini wakil saya Megawati ini KKN kayak kuda Nil, diem aja. Kayak itu kayak kuda Nil aja, nggak pernah banyak ngomong, tapi nyeruduk terus. Bisa anda Gus Dur? Sasahan wani coba. Orang cuma kuari ulangan-ulangan. Eta teh kan bahasa lain lalagaan lamun ku urang diamati jaheuh. Bisaan Gus Dur. Jawab, saya ini adil apa kejam? Tapi tetap dibunuh wae. Kan kerok eta urusan. Nah, eta ieu permasalahan dakwah dam wal qasam. Ya Allah, ya Allah. Nu mantak diayakeun presiden, diayakeun menteri sesuai jeung kebutuhan. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan dalam dan luar negeri, menteri sosial, menteri kelautan, kedaratan, kahiberan, macam-macam menteri. Di zaman Soeharto bakar ada kebingungan, nyeun porsi menteri, datang kaya menteri luar biasa segala. Dan sababna jang urusan sementaranya na nyogok geus gede jasa ka Pak Harto. Nyogokna geus gede, porsi kementerian geus eueuh, dijadikeun menteri naon ku aing. Lantaran dijadikeun menteri sogokanana geus gede dengan perjanjian nu luar biasa, dijadikeun menteri geus eueuh, porsina dijadikeun menteri luar biasa. Ya badan negara geus kitu deh urusan rakyat apa lain. Ayo coba di zaman Pak Harto, kos kitu di zaman Pak Harto bae geus kos kitu, komo kadina ma min zamanin illa ba'dahu syarr. Teu aya hiji zaman kecuali sanggeusna leuwih jahat, leuwih goreng, ulah diharepkeun. Sabada Gus Dur bakal bagus, sabada itu SBY bakal leuwih bagus, sabada Kuari leuwih bagus, ulah diharep. Mantak maning memperbaiki diri orang, mendekatkan diri ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak diayakeun pamimpin soteh jang urusan rakyat, kapanggih keadilan, kejujuran. Abeh rakyat teh bisa meluapkan aspirasi. Dibere wadah jang supaya dicairkan permasalahan teh DPR ngaranna ge Dewan Perwakilan Rakyat. Asal dinaheun urang lamun ngabahas tentang rakyat jeung DPR, nang urang milih partaina aya partai kuning tai, aya partai hejo dan lain sebagainya. Sama seuri kuning tai tuh maksudna eta ndeka mana urang meluapkan aspirasi di sebenarnya silakan. Neka petilu nu kuari keur acak-acakan, neka PKB nu kuari keur sakit hati, neka PDI nu nyurudug bae. Apakah neka Golkar anu konengna koneng ketai-taian, neka mana hayu coba sia seakeun. Emang kos karari itu, emang alecreg atuh jadi luhur negara ribut. Kuari bae urusan kahandap di pendidikan SD, diterapkan SMP supaya ulah ribut rapih dan lain sebagainya. Kurikulum lagi bakal diganti melalui pemantauan Australia dan lain sebagainya supaya rapi. Deklar rapi kumaha? Di luhur namain jotos. Atau contohan bae sih ku di luhur budak sapira budak SD sapira budak SMP. Ya, mun jeung aing didagorkeun huluna ku aing sia. Teu, pacar aing bener bae. Yes, tadi ya. Mantak ayah presiden yang melaksanakan rantingna kahandap geus mah aya menteri-menterina, aya gubernur, aya bupati, aya camat, kahandapna aya lurah. Pertahanan dalam negeri politik, polisi pertahanan luar negeri ia ABRI.
luar biasa aya kitu naon angkatan darat, angkatan laut dan lain sebagainya. Jangan jang rakyat gitu supaya rakyat tenang, tentrem, anu bergerak di perdagangan supaya dagangna bararagus, maksudna kan gitu supaya hara runtung, anu bergerak di pertanian supaya tanina hararebat, supaya hara runtung, anu bergerak di berbagai-bagai, misalnya kesehatan supaya ngarareunaheun, nu bergerak di berbagai-bagai naon ieu properti supaya ngeunaheun ieu dilindungi ku pemerintah. Tak eta maksud aya pamarentah teh kos kitu kan ngeunaheun ka hate urang. Oh, kami atuh milih atuh aya kos kitu mah pilih atuh kami. Wadahna cek DPR, engke ku kami digodog, diangsongkeun lang ke ka pemerintah sebagai eksekutif, nyanalah anu bakal ngalaksanakeun. Cak pemerintah kami tersep jasa di negara kami aya jalan rogreg. Kami teu betah aya jalan teu bagus. Kami izin jasa ka rakyat lantaran rakyat eta pajak terus bayar tapi jalan teu bagus. Kami ieu izin jadi bupati, izin jadi camat. Wah, diantepkeun jalan teresep kami mata jalan jore teh teresep aing izin make kenong di dieu goblok. Eta kos kitu tah maksud pamarentah teh kos kitu. Masya Allah kari tenang cek rakyat kami nungurusan jamaneh mah terus bayar pajak bulan hari bakal ditaekeun di BBM tenangnya tuh kan ngeunaheun urang aya nungurusan besi aya kesenjangan laporlah ke DPR olahlah di DPR Cakal, laporkan kuari hasilnya TK pemerintah di daerah bupati, di provinsi gubernur, engke bakal turun keputusan-keputusan anak kanina, nu mantak wajiblah memilih DPR, lantaran DPR jang lola urusan kebutuhan masyarakat, engke dilaksanakan ku pemerintah, kanina, kan gitu tatis, asana kana ceuli kana jajantung, perasaan asa orang boga abah. Asa boga kolot urang teh bakal nangareunaheun prak beka nyataanan geus sabaraha tahun urang milih bupati Jalan Pasar Kemis ka Jati can nyorang rapi geus sabaraha tahun urang milih bupati di Pasar Kemis datang ka Cikupa Ambalaya geus sabar taruhlah tambah sapira daerah ieu Tangerang Banten kaditu hayang urang ngeunaheun be ulah ngarem-ngarem ngeng nyaho nabrak bae teu pernah bagus atut ku atutna rano ku ranona iraha ieu iraha bego aing menyampaikan aspirasi sia ya nah ieu keur carita dakwah damwal kosamah laporkeun ku urang pejabat mana anu kurang ngajar urang ajar laporkeun ku urang ikem habak ieu lantaran demokrasi manu berkuasa adalah rakyat pemerintah aja melaksanakan kahayang-kahayang rakyat nu matak dipilih lagi ku rakyat naik ku rakyat turun ku rakyat kudu nama kos kitu urang ge teh sabenerna mah lamun demokrasi mah jeung pamajikan ge naikna urang kanyana jeung turunna kumaha cak pamajikan eta demokrasi nu sabenerna mah eta sia maju ka mana bae ngomong teh macem-macem bae tuh ieu mah hese ieu permasalahan teh lain lalagaan sebab ieu mah lain jang urang jang saya, jang kodi, jang jaksa, jang hakim untuk memutuskan teu meunang sambarangan memponis memutuskan andai kata aya anu terbunuh panggil pelakuna ulah langsung dihukumi tetap kudu diperinci heula iya atau tidak. Bantak polisi perlu BB teh lain BlackBerry sih mah kadinya bae barang bukti iya kudu
diayakeun barang bukti lamun ngabunuh mun teu langsung dipoto atawa aya saksi golok namana pesona mana kan laporan ke polisi kan polisi mah duduk manis nya nama di kantor teh nyaho saha pelakuna nu neuleukeun di lapangan siap henteu nyana dijadikeun saksi barang buktina naon na ieu lah engke bakal diadili seadil-adilna melalui hukum Al-Qur'anul Karim lamun mutuskeun hukum lain make Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun faulaika humul kafirun jelema nu mutuskeun hukum lain make Al-Qur'anul Karim rugi jaga di akhiratna kafirnya na asupna na'udzubillah min zalik wa min zalik tuh. Urang kamari nyaritakeun tentang jinayat, tentang kisos. Anu hukum-hukumna geus dijelaskeun, motif daripada pembunuhan aya anu sengaja, motif dari pembunuhan teh aya anu kesalahan, motif pembunuhan teh aya anu semi ngahaja. Dalam penganiayaan terhadap orang lain aya anu memang dibunuh selesai urusanana nyawana. Aya anu sakadar celina, aya anu sakadar matana, anu sakadar bibirna, letahna, leungeunna, sukuna, sirahna geus diatur ngaran-ngaranna. Ketika seseorang melukai kepala, kedalaman lukana sabaraha geus diatur kamari ku urang. Waduh, lamun balikan deui ka handap geus angel jasa geus. Eueuh inget hiji-hiji aja. Wari lamun ulangan amun bisa 10 bae balik mun teu bisa ulah balik moal barali kabeh. Bingung aing mah mere daharna ieu ka jeung ya nu inget hiji-hiji acan urang masyaallah karim tatu-tatu anu kamari geus dicaritakeun na ieu teh nu bakal dikenakeun hukum ku jaksa ku hakim ketika menganiaya mata ketika menganiaya hidung ketika menganiaya ceuli ketika menganiaya beuteung ketika menganiaya leungeun kemudian leungeun ge aya nu saramo doang aya nu 5 ramo aya nu datang ka dieu aya nu datang ka dieu ieu hukum-hukumna geus dijelaskeun ngan ku ari mah neuk ngajelaskeun saha pelakuna sameme diponis nyana pelaku kudu ririnci heula teu meunang sambarangan masyaallah urang keur lembang kapanggih jeung hiji jelema jeje teh sendal aing dipake ku nyana laporkeun ku bisa ke polisi laporkeun ku urang nya dipanggil ajunya na kapan teu senang ye enak aja main lapor-laporin aja emangnya dia cuma dia yang punya sendal gini itu saya juga gablek waduh polisi gak bingung apa itu gablek kayaknya kayak dia aja yang punya nggak bisa kan adu kekuatan argumentasi dalil iya nu ngalaporkeun bahwa eta teh sendal naon sia kekuatan dalilna bahwa eta teh sendal sia hayo ieu bahwa maneh teh ngaku lain sendalnyana bahwa ieu teh sendal maneh naon deui dalilna adu argumentasi adu kekuatan mana nu paling kuat ieu lah engke diputus ku hakim masyaallah nu mentak ieu mah lain lalawora ngaji teh hese sebenarnya itu kudu diaji mah jalanin pegawaian urang teu kudu mantak hee sebagai mau masalah nggak masalah ya mah ngarokok ngopi cek nu di luar ge teu kudu dibijan teh mah ya kali mah euker eta aya euker mah geus menikmati bae terus geus ya jadi dua permasalahan hiji dek nyaritakeun tentang ngaku ngabunuh nomor kedua pengakuan tersebut kan perlu dalil-dalil di jerona aya sumpah maka dek dicaritakeun tentang persumpahan sumpah ya Allah ya Rabbi urusan tentang dakwaan tersebut
ia bakal terjadi genep syarat bisa diterima pengajuan seseorang, laporan seseorang ke polisi, nuku polisi dipanggil diserahkeun kanu boga hukum yakni hakim, sidang. Di persidangan bisa divonis setelah aya genep syarat. Masya Allah. Yustaratu ayu pasila ma yadda'ihi. Nomor kahiji, syarat nomor kahiji. Ayu pasila kudu ngajelaskeun jelema anu ngaku ngabunuh mayadai karena kalakuan lukunyana di aku, pembunuhan lukunyana di aku kudu dirinci. Min amdin nyaeta ngahaja, khotoin kesalahan, infirodin soran, syirkatin babarengan. Panggil Khalid kuari jelema anu dipanggil ku kejaksaan dengan kasus bahwa Khalid melakukan pembunuhan terhadap Umar. Pendakwa adalah Zaid, pelapor. Maka Ki Khalid panggil ku jaksa, diinterogasi, ditanya. Pertanyaan pertama ayupasila ma yadda'i, menjelaskan secara rinci tentang pembunuhan nukunyana dilakukan. Maka setelah bahwa Khalid benar-benar pelaku dari pembunuhan yang bernama Umar, numantak memang nyana bener ieu teh sebagai pelaku lantaran geus aya tanda-tanda nu kuat, argumentasi nu kuat, aya barang buktina, saksina aya. Maka jelaslah bahwa Khalid adalah pelaku pembunuhan terhadap Umar dengan barang bukti pisau taranghau. Oh, udah pisau taranghau. Udah kuari batu jauh pisau taranghau kos kumaha. Nyeri eta dibunuh ku pisau taranghau mah. Bo, lantaran jadi tarang teh lain jelema bae orang hau ge tarangan. Budak kuari batu jauh budak kuari. Budak kuari mah teh nyahoeun hau lantaran masak nage kuari mah atuh di kitu naon ngaranna? Magicom. Kosmos, batu bara. Waduh. Setelah bahwa benar cek jaksa pelaku pembunuhan terhadap Bapak Umar adalah Khalid. Geus teh jelas pelakuna. Hiji memang aya barang bukti pisau, nomor kedua aya saksi-saksi, kuatlah pelaku adalah Khalid. Nah kuari bagus jelas, tinggalkan dek diponis ya, karena memang ia Khalid adalah membunuh terhadap Umar. Motif pembunuhan anak kudu dijelaskan. Syarat nomor kahiji ayu pasila mayadai, merinci secara beber tentang pembunuhan nu dilakukan ku manehanana. Min amden, apakah aya unsur kesengajaan ngabunuh Ki Khalid terhadap Umar? Apakah memang ieu pembunuhan teh khoto, kesalahan teu maksud ngabunuh Umar, atau memang ieu teh syibih amdin jeung ngabunuhna teh bener-bener sorangan atau babarengan sabaraha urang? Kudu dijelaskeun ku Ki Khalid, tanya ku jaksa. Lantaran ieu jaksa kan hendak memutuskan hukum beusi salah.
lamun salah engke kan pengadilan terakhir di Rabbul Jalil jaga di yaumul kiamah. Wah ujianana nu pang berat tak jaga di yaumul kiamah adalah jaksa jeung hakim. Eta mah engke di akhiratna sarua jeung diturihan kesiksaanana sanggeus diturihan maka pesotra engke ditendenan kadinya kunana set aju dibelem diturih deui disebutna hukum picis dikeset Kangjeng Nabi percis kos embe dikeset bae ke di akhirat hakim jeung jaksa mah keset mangkaning lain paeh embe onam dikeset kan paeh embe onam dikeset kan munding onam kan paeh geus dipencit ieu mah hirup-hirup kan dikeset set ku malaikat diturihan dia lain maksud ngeset teh pan siksa ieu terus teu bisa ngomong ku kumaha disaksian kubang juta-juta manusia kos gitulah siksaan terhadap pemutus hukum ketika mutuskeun hukumna sakadaek sakahayang kita akur jeung Al-Qur'anul Karim kos di Indonesia hakim-hakim di Indonesia jaksa-jaksa di Indonesia lamun nyanah teu tobat atuh geus di akhiratna bakal dikeset ku malaikat hirup-hirup dikeset geus beres dikeset diterapkeun deui ka awak ge keset deui ke diturihan ke diterapkeun deui awak urang kulit urang ieu katedel saeutik bege saking nyeri da ieu mah dikeset hirup-hirup teh geus beres ditapalkeun Masya Allah karim sakaratna ku Kangjeng Nabi dijelaskeun hakim jeung jaksa mah percis okos adu dipencit make peso mintul kos gitulah dipencit digodot make peso mintul ai raheut maraheut tapi kan teu daekeun tandes tah kos gitulah bangsa hakim nu urusan-urusan jeung hukum teh seperti eta asal ngahukuman nu lain make Al-Qur'an geus kos kitu bae masyaallah nu mantap kadang-kadang masieun urang teh rempan satu sisi urang butuh penegak hukum di sisi lain saha nu bisa negakeun hukum boro-boro urusan-urusan kitu sogok-sogokanana ieu urusan hukumna ge geus kaluar ti aturan. Masya Allah mun inget kadinya hirup di dunia mangkaning mal kebal tinggal salengkah deui urang bakal pararidah ka alam itu alam anu terus urang diuntit ku amal urang mimilu we ka urang bagus kadeuleu bagusna goreng kadeuleu goreng nu milung teh di alam barzah datang ka alam akhirat teh iwal ti amal urang kadeuleu ku urang sorangan amal hade jeung gorengna na ieu sing hararade ieu urang lamun inget karija rempan biasa sih staratu disyaratkeun layu pasila ngajelaskeun secara rinci jelema anu ngaku ngabunuh pelaku pembunuhan setelah diinterogasi diadili nyana bener geus ngaku bahwa nyana ngalakukeun kuari kudu ngajelaskeun tentang motif pembunuhan anak apakah memang ngahaja engke kan hukum kumaha mun ngabunuh ngahaja keputusan hukum sanksi apakah memang ieu kasalahan atau memang ngabunuhna sorangan kan beda apakah ngabunuhna sirka rejengan iyalah kudu ngajelaskeun pelaku pembunuhan tersebut di hareupeun jaksa Masya Allah fa innat laka maka lamun nyana ngaitlakeun teu merinci
tentang motif pembunuhan anak, maka istabsalahul qadi, pentak keterangan serinci-rinci naku qadi. Lamun nyana can ngejelaskeun tentang rincian-rincian motif pembunuhan anu dilakukan kumanehanana terhadap Umar, maka jaksa harus minta sedetail mungkin tentang motif tersebut. Andai kata hari itu tidak bisa memberikan penerangan secara rinci, pendek, besok mulai diadili deui. Isukna can ngajelaskeun tentang motif pembunuhan secara rinci, tangguhkeun deui sampai 2 hari. Istabsalahul qadi, masya Allah, sampai nyana bisa ngajelaskeun tentang motif pembunuhan. Wakila cek sakal may yuridu anhu, nembongkeunlah qadi terhadap pelaku pembunuhan, bisa make pancingan-pancingan. Kos gitulah tentang jaksa, tentang hakim. Geus jana malantaran memang silat teh menang sakola lidah teh. Bisaan hakim cara memancing nak, cara nyampaikeun anak anu tatadina teu ngaku jadi ngaku, anu tatadina deuk ngaku jadi henteu. Iyalah jaksa kapinteranana. Memangnya nama kan sakola, kan silat teh aya silat kitu leungeun awak, aya silat lidahnya nama lidah pakai silat. Mantak etalah engke nu bakal kitu diadili seadil-adilna di hareupeun Allah lantaran nyana ngulinkeun lidah. Iya jadi tidak jadi iya, bener jadi salah, salah jadi bener. Wah, bangsa pengacara, advokat, bangsa nu kaskarar itu tamah rombongan keseteun malaikat tamah. Ya Allah, ya Rabbi, tah ieu nomor kahiji kudu merinci mayadda'ihi sampai kanyana ngajelaskeun tentang motif. Lamun memang engke dijelaskeun bahwa nyana ngabunuhna sengaja, berarti aya rencana, perencanaan. Wah, berarti geus luar biasa. Engke sangsina kena gedena. 1 perencanaan, 2 kesengajaanana. Nyana geus kajelaskeun kitu, tinggal saksina nu kamari sanksi-sanksi. Lamun memang motif pembunuhanana khata, ieu mah kasalahan, sangsina engke kumaha. Kemudian nyana ditanya ieu ngabunuhna sorangan, nyana geus bisa ngajelaskeun kenakeun sanksi sakumaha kamari. Lamun nyana ngajelaskeun bahwa motif pembunuhanana ieu adalah babarengan, sabaraha urang nyana babarenganana. Mungkin 2an, mungkin 3an, mungkin 4an, sabaraha urang nyana kudu ngajelaskeun. Nu mantak boro-boro ngabunuh maling bae maling, beunang hiji beunang kabeh. Beunang si Edi maling besi di pabrik. Beunang sapeting aja ditanya ke polisi. Jadi kamu nyolong sendiri apa berdua? Cicing bae. Kamu sendiri apa berdua apa bertiga sih? Cicing bae. Sendiri apa berdua apa bertiga? Jiwir ku polisi. Nah, ayo, ngaku kamu. Sendiri apa berdua? Hah? Nih, kuping kamu copot nih. Biarin sampai copot aja. Jangan begitu cek polisi, ntar gua goreng lo kuping lo. Kalau copot kan ntar digoreng kayak kuping kambing. Ayo ngaku. Polisi itu bisa, nah aku berdua apa masih apa sama anak bapak yang bener lu ah, macam-macam aja lu, udah jangan dikembangin lah kalau gitu pada. Sial polisi juga udah keluar dah lah, yang berbahaya berat ini mau begini mah tuh. Aduh, tak kayak garemet 2, 3, 4, 5 benar. Kos gitulah cerita soal ngebunuh ketika nyana rejengan, maka memeh aya kabeh pelaku-pelaku tersebut ulah waka diponi.